sok jeung manehna anu dipikahan cinta tiba heula ngan hanjakalna ayeuna geus aya nu boga kawin ka pangsaha anu pamajikana loba abongkena kuring jelema teu boga abongkena kuring mah teu hade rupa nu akhirna manengan si eta Natira ieu tangkari dieuna ngahalangan wae. Kang, keur naon Kang? keur kieu we Mang eta tarang kunaon Pasti disengseuikeun ieu mah. Tidak gor Kang, oh kada atuh tumben teu kepo. Siga anu keur geuling atuh Kang, ah henteu keur puasa. puasa ngomongkeun ka gorengan batur suudon ka batur keur fokus ka diri sorangan salah fokus Oh, eta tetangga urang kan ngoprek motor tengah peuting nepi ka digerung-gerung. karek gede omongkeun Mang geus ngajak ngomongkeun batur ya lu ketkeun abi ulah komen Sehingga nunggu waktu esuk wae. keun we Mang nu penting urang ulah kitu ka batur Nyaan drastis pisan perubahanna si Akang. Jadi Akang mah moal ngambek. keun we Mang nu penting urang ulah kitu ka batur Nyaan si Akang. Lamun aya nu ngomongkeun kagorengan Akang, keun we Mang nu penting urang ulah ngomongkeun ka gorengan batur lamun aya nu ngajual kebun Akang, keun we Mang nu penting urang ulah ngajual kebon batur asa teu ngeunaheun kadengena ieu mah. Pararunten. keun we Dan nu penting urang ulah parunten ka batur Mangga Dan. Mulai ngaco ieu mah. Kieu yeuh lamun ngaji eueuh guruna teh. Nyiar pika hariwangeun. Ah moal lila ketang sakedeung ge cager. Lamun ujug-ujug aya nu ngagusur ieu mah, rek piantep wae. keun we Mang nu penting urang ulah ngagusur imah batur Samang Ya, cager. keun we Mang Nah,